kamut mengingat panjang segera dicukur atuh. Oh, enek mah itu. Wah, biatunya antar ayo. Ah, mau yang jadi neneng yang. Nih, nah abet hayang si sureneng atuh. Oh, karunya mau apa ke gede beut. Bapak mam nih sok rupa-rupa wae diantar ku pamajikan bung aya ku ngora daek. Pada karunya tuh ke gede beut. Paribasa bapak mah rek bobogohan meureun di saung meureunya. Ah, tuh bersyukur. Teteh ku abi jah. oh tuh mana oke kesempatan deui. Lain karunya kan Tega jauh. tegana ka urang teh. Jauh lompangnya Horor mengirinya. itu mana teh ka urang. Ih, nu dirasa mana teh yang geus karolot ieu. Bisi capek karunya keureuneun. Kata ijah mah nya enggak ada capek-capean. Ijah mah selalu semangat untuk suami mah. Ih, nu dirasa sesuraneng mana ieu betul. Tadi teh soleh ayeuna. Makan tawang. Wah, tuh dah mana mah nyeun masalah ka urang teh ngayaan wae. Kan bae geus mah dicukur ge mah terus. Geus atuh ku abi wae cukur nang. Apa-apa. Manya ieu nu kolot jeung nu ngora dibere jamu jeung huni pan geus bayar FB atuh Pak. Nya tukang Edi masih martabak ke. Oh, atuh naon heuneh? Ngirit, Bapak mah ngirit. Manya nu kolot jeung nu ngora, ieu nu ngora dibere nu kieu, nu kolot dibere jamu naon dirasa Bapak mah. Ngirit saminggu kudu geus beak mah pan kieu mah ngirit anu kieu mah. Sieunreuneuh abi mah ijah. Tuh, Pak cenah tingali nu ngora nyebutkeun sieunreuneuh cenah urang ge tuh akibat ieu tingali. Pengorban 25.000 mah mau 5 martabak mah sabaraha tuh 25. Anjir, ku korun-korunanya neneng Gusti Lain. ayeuna. Kabayang ke lamun rareuneuh duanana teh kumaha geram Tah eta heuh ripu tah sosok kumaha tah Pak. Darah hareulah ieu teureuyeukeun. Aya nyeri beuteung Bapak meuni tega ih Bapak mah ka abi jeung kasih sureneng. Tumben mana sih ngabela euy. Nya sauti. Tadi mah ngagan tawang. Emang Edi? Ku abi atuh diantar cukur teh. Dicukur teh. Ulah. Sia teh mah teh kalau di bageran saeutik sia mah nyieun ieu wae ah. Emosi aing. Neneng kelan geus eta lah. Geuleuh bisa. Sok-sok atuh burukeun tah. Nah, teh baik dicukur. Akan teh jamu aing mah teh hayang lalalinu. Neneng. Bapak mau kok caritana rek mawa karamayana ngalahakan jamu deui soreneng naon dirasa ya uni. Uni. Aya di ditu teh mah ieu pamurahna teh. Ieu teh matak nyeri beuteung Pak, loba-loba teh teh Pak. Dibelina. Ieu teh matak muncrut tanya eta si soreneng. Mun sagala dibeli mah nu maraha pemborosan gitu teh. Pas ieu teh ka masih sore di mah nya. Ijah mana mah leuheung baru dibere karek 3 juta mah urang mah henteu. Acan aing mah. Alhamdulillah abi mah tos seep. Edi mah nya kitu. Kasihan deh lu soreneng tong dibere bapak lah kumaha. Ka abi teh mah. Eueuh gawena sia. Dong kewe neneng ulah di TF ka ditu lah. Teh 20.000. Ku admin ge beak atuh 20.000 mah. Mas Pak ulah gede-gede cing bere 20.000 cukup. Nah, bisa kudu saruang. Teu bisa kitu Pak. Soalna jelema ieu mah kedua hayang duit nangkus ya. Teh kapoe awewe teh maneh mah. Carikan wae ku mamah teh. Oh, bapak mah tuh ari nu ngora di manyar di aing. Dirasa wae. Ada amkan wae. dasar sia mah ileut peuteung tah. Teh kapoe. Mana ieu cau tah hejo pas ieu Tah tah. gara-gara ieu sia jadi we maneh tah. Oh. Sia ileut peuteung. Putul Ieu cau. Aing da Ieu naon ieu? ileut peuteung. Mana ieu cau ayeuna naon? Ieu naon? Ieu Kang Edi. Ileut peuteung, ileut jauh deui ileut Kang Edi. Buaya ieu mah. Heuh buaya darat. Buaya darat. Itu cukup ku hiji cenah ya pamajikan teh heuh belagugnya salah teh. So ganteng pisan. Mata kudu alus servisna maneh.